Duh, aing lapar mau ayam Lah, gening tutup euy. Duh, mana aing lapar, mun balik capek aing nempang. Aing cicing lah di dia ngasok sugan we cicing lah di dia. A few moments later. Ya teh jauh kan ada sih. Teng euy tah apa? Coba atuh nanyakeun ka jelema. Tuh. Oh, itu coba atuh tanyakeun. Punten bade tumaros. Ya, iya, abi bade tumaros. Upami ka Bandung teh ka mana nya? Hah? Pak Badru. Sanes nularian Pak Badru. Abi teh bade ka Bandung. Upami jalan ka Bandung teh ka palih mana? Ai, ning sia mah mereka dawang jang. Pugu teh anu namina Pak Badru di dieu mah. Abi teh orang lembur dieu jang. Eueuh nu namina Pak Badru mah. Sok cik geura buka helm nami kadenge geura. Aduh, aing nu goblok atawa si eta nu gobloknya. Nyantos atuh Pak, abdi bade naroskeun ka payun. Kumaha? Kamana jalan apa can? Geus ke ngomongna di hareup we. Ya hayu tuh. Tumpuk ini kita jalan tuh. Tuh. Kali itu banyakin kasaha. Encong balik deh yuk. Sugan we bener enak mah. Yo tuh. Ning mana baralik deui jang euy. Ya Kang, jadi kieu Kang. Abi teh kan bade ka Bandung. Akang terang teh jalan ka Bandung ke paling mana? Anjing, merah euy. Lu kieu ya aing resep. Kumaha? Ieu Kang, jalan ka Bandung ke paling mana nya? Oh, bade ka Bandung. Oh iya. Bade ka Bandung mah ti dieu teh belok kanan. Terus lurus. Kayak aya perempatan belok kanan. Perempatan belok kanan. Mun ti dieu teh ke lurus. Mun. Tah ti dieu tos tereh nyampe Bandung. Oh, ti perempatan eta terus lurus. Mun. Atuh, ari ka aing tadi menihara rese. Ya mun atuh kayaknya abi pada teras di payun, tapi laras eta dugi ka Bandung. Wah, insyaallah nyampe eta mah insyaallah. Ini atuh nuhun Kang. Ayo. Ning mana mah bisaan nanya teh. Atuh aing biasa ngobrol motor gitu nya. Anjing, lumayan. Mie ayam tutup, udud pun datang. Yalah aku aing. Aduh, goblok teh mere udud kosong si goblok.